Mah. Mana tuh ieu teh indung teh euy? Mah. Mah. Mana tuh ieu teh? Indung teh. Eueuh. Di dieu da. Mana atuh? Sallallahu ala Muhammad. Naon atuh budak teh gageroan? Bongbong budak nurus tunyung rewe gageroan kakolot keur digawe kolot. Tah, eta indung teh. Ka mana di teteangan kita tadi wae? Gageroan wae. Minta duit yang mau dipaket bea. Mana atuh budak teh minta duit geus buku kolot eueuh. Ois gawat paket bea karesa ya di imah ge. Udah hadim budak teh geuning maksa-maksa teuing ka kolot. Mun dibanting ku aing, saha ya? Masing eling. Kabina-bina teh minta duit teh papaksa, kan belum duit sakieu-kieuna kolot ya atuh. Sa 30.000. Lumayan euy. 32.000 mah. 32.000. Mending pake meuli kuota, mending pake ngulangkeun. Jadi depokeun euy. Teh. Naon atuh, Je? Top anjing teh. Sabaraha? Nah teh ieu bayar minuman. Ieu top up karena nomor nu urang. 30. Heeh. 25 meureun. Heeh. Jack. 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 Lah, balik si Jack teh kamarana ieu sesetok aya diuk dari dieu. Aya nama eueuh. Euy teh boga saldo euy 30.000 ieu teh. Ngulangkeun gitu euy. Baiklah, di masih Jack dipake nyelot mah. Soalnya si kumbrung, si kumbrung itu, ani keren nyelawat. Si kumbrung, jika kau halus, reyan kau ini. Tampon tuai, kecil. Nah, kemarin teh podo ya si kumbrung teh. Jahir asal gitu, Urang lupa si Lamat itu. telepon sih teh. Kotak, bitu, anjing, ieu mah bitu, goblok. Ah, menang ieu mah euy. Bitu euy. Lah, beulis teh saha ieu nu nelpon tuh? Anjay.